Bismillahirrohmanirrohim. Tanbihun la yasihun teu sah naon ibadalu labdin ngagentikeun lapad asyhadu bi akhara ku lapad anu sejen walau kana sareng lamun kabuktosan itu akhor eta muradipan anu nyaruaan lahu kana itu lapad pala budak mangka teu meunang teu eta misti pisihati islamil kafiri dinasah islamna jalma anu kafir min labdi asyhadu tina lapad asyhadu walau bil azamiyati sanajan kabuktosan itu lapad eta tetep kalawan bangsa bahasa ajam. Wahaka sareng ngahikayatkeun saha ba'duhum sapalihna ulama ala dzalika kana itu fala budak al ijma' kana ijma' falau qala mangka lamun nyarita itu jalma a'lamu kana lapad a'lamu badla asyhadu halna jadi gaganti tina lapad asyhadu lam yakun mangka teu kabuktosan itu jalma eta musliman anu Islam li anna syari'a karena sanyana anu jadi syariat eta talaffadhu ngucapkeun itu syari bi asyhadu kana lapad asyhadu fi ada isyahadati dina nyumpodan nyaksikeun fala takpi mangka teu cukup naon a'lamu lapad a'lamu li anna syahadata karena sanyana nyaksikeun eta akhossu leuwih tangtu minal ilmi tibatan nyaho li annaha karena sanyana itu lapad a'lamu eta fa'lun pagawean sodirun anu bijil itu fa'lun an ilmin tina kanyaho hasola anu hasil itu ilmu bimusyahadati basorin kusabab paningali panon au basirotin atawa paningali hate fakulu syahadatin mangka ari saban-saban nyaksikeun eta ilmun nyaho wala aksa sareng teu sabalikna itu kulun kada halna nya kitu sapertikeun la aksa afada maedahkeun hu kana itu da saha as-Suhaimi Imam Suhaimi wa qala sareng ngadawuh saha saykhuna guru urang sadayana Yusufu Sanbalawini tegasna Syekh Yusuf As-Sanbalawini walau ata sareng lamun ngadatangkeun itu jalma bitarjamata a'lamu kana tarjamahna lapad a'lamu badla tarjamata asyhadu halna jadi gaganti tina tarjamahna lapad asyhadu lam yakpi mangka henteu cukup itu ita ai fil islami tegasna dina Islam wa fi ada isyahadati sareng dina nyumponan nyaksikeun li anna syahadata karena sanyana nyaksikeun eta labdun lapad ta'abudiyun anu bangsa ibadah itu lapad wali annaha sareng karena sanyana itu syahadah eta akhossu leuwih tangtu kama sapertikeun perkara ruwiya diriwayatkeun itu ma anil khobari tina hadis ida alimta di mana-mana apal anjeun misla samsi kana sapertikeun panon poe pashad mangka kudu nyaksikeun anjeun kana itu samsu wa alam sareng kedah terang anjeun annal imana kana sanyana iman eta mujarradu tasdiki ngawungkulkeun percaya wa amal iqraru sana sareng anapon ari ngaku bahwa mangka ari itu iqrar eta syaratun jadi syarat li ijra'i ahkamil mukminin pikeun ngaberjalankeunana pirang-pirang hukum jalma anu iman fi dunya di dunya minat tawarusi nyatana silih waris wal munakahati sareng silih kawin wasolati sareng nyolatan alaihi kamayit wa mutolabatin sareng anu disuprih wal mutolabati sareng anu disuprih bizakati kana zakat wa ghairi dalik sareng salianti itu nu kabeh wa hadal qaulu sareng ari ieu ucapan eta li jumhuril muhaqqiqina pikeun jumhurna ahli tahqiq kabeh wa inda ba'dihim sareng mungguh sapalihna ulama annal iqraro kana sanyana ngaku eta syaratun jadi syarat fi sihatil imani dinasahna iman wakila sareng dicaritakeun naon annal imana kana sanyana iman eta al iqraru ngaku wa tasdiku sareng ngatasdekeun ma'ana halna bareng wa hadza sareng ari ieu kil eta lil imami milikna imam ai Abi Hanifah tegesna milikna Abi Hanifah wa jamaatin sareng golongan ulama
minal asairoti anu tetep ti ulama Asy'ari kal qodi sapertikeun qodi Abi Bakrin al-Bakilani tegesna Abu Bakar al-Bakilani wahtaro sareng milih hu kana itu kil saha as-Sarkhosi Imam Sarkhosi wakila sareng dicaritakeun naon annal imana kana saenyana iman eta al-iqraru ngaku watasdiku sareng ngatasdekeun wal amalu sareng migawe bi awamirillahi kana pirang-pirang parentahna Gusti Allah taala wahada sareng ari ieu kil eta al-jumhuru anu jadi jumhur eta al-jumhurul muhaddisina jumhur ahli hadis kabeh wal mu'tazilati sareng milikna mu'tazilah wal khawariji sareng kaum khawarij wa mawadi'u hadal khilafi sareng ari tempatna ieu ihtilaf eta kafirun jalma anu kafir asliun anu asal itu kafir yuridu anu ngamaksud itu kafir adzuhula kana asupil islami dina Islam qadirun tur anu kawasa alal ikrori kana ngaku wa amma auladul muslimina sareng anapun ari pirang-pirang putrana jalma anu Islam kabeh fahum mangka eta ari itu auladul muslimin eta mukminuna jalma anu iman kabeh qot'an kalawan pasti wa amman sareng anapun ari jalma lam yakdir anu eta lam yakdir samang-samangsa henteu mampu itu man ala nutki kana ngucapkeun falaisa mangka sanes fi haqqihi eta tetep dina hakna itu man naon dalika itu ikror wa ala kulli qaulin sareng netepan kana saban-saban kaul min hadhil aqwali anu tetep itu kaul tina ieu pirang-pirang kaul annal imana kana sanyana iman eta makhlukun anu diciptakeun li annahu karena sanyana itu iman eta fa'lul abdi pagaweanana hiji abdi al makhluki anu diciptakeun itu abdi wa annahu sareng sanyana itu Gusti Allah taala eta goniun anu henteu mikabutuh amma tina perkara siwahu anu tetep itu ma salianti itu Allah liwujubiti sopihi karena wajib kasipatanana itu Allah bisam iku sifat sama wal basori sareng sifat basor wal kalami sareng sifat kalam palawit tasopa mangkalamun kasipatan saha Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala bi adzadi hadihi sifati ku pirang-pirang lalawanan ieu pirang-pirang sifat lazima mangka misti naon ihtiyajuhu mika butuhna itu Allah ilaman kajalma yukamilu anu nyampurnakeun itu manhu ka Gusti Allah wal ihtiyaju sareng ari mika butuhna itu Gusti Allah eta munafun anu dinapikeun lil istighnai karena henteu mika butuhna itu Allah muftakirun tur anu mika butuh ilaihi ka Gusti Allah naon kuluma saban-saban perkara ada anu ngalianan itu mahu ka Gusti Allah liwujubiti sopihi karena wajib kasipatanana itu Allah bil wahdaniyati ku sifat wahdaniyat wali hudusil alami sareng karena anyarna alam walawin tapat mangkalamun narima sepi naon al wahdaniyatu sifat wahdaniyat la ta'adada mangka bing bilangan saha al ilahu pangeran walazima sareng misti naon antas tagnia henteu mika butuh naon al hawadisu pirang-pirang anu anyar bikulli wahidin kana saban-saban sahiji minal alihaini ti dua pangeran payan tapi tuluy narima sepi naon ibtikoruha mika butuhna itu hawadis ilaihi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala wa huwa sareng ari itu payan tapi ibtikoruha ilaihi ta'ala eta batilun anu mustahil walawin tapa sareng lamun narima sepi naon hudusul alami anyarna alam lakana mangka kabuktosan naon al alamu alam eta qodiman anu heubeul walau kana sareng lamun kabuktosan itu alam eta qodiman anu heubeul lakana mangka kabuktosan itu alam eta wajibal wujudi anu wajib ayana
walau kana sareng lamun kabuktosan itu alam eta wajibal wujudi anu wajib ayana lakana mangka kabuktosan itu alam eta mustagnian anu henteu mikabutuh fala yakunu mangka henteu kabuktosan itu alam eta muftakiron anu mikabutuh ilaihi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala wa huwa sareng ari itu fala yakunu muftakiron ilaihi ta'ala eta batilun anu mustahil wa'lam wallahu a'lam bishawab.